Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid sadayana kelas 7 SMP Nur Arab, urang patepang deui dina raraga pelajaran bahasa Sunda. Kumargi urang ayeuna belajarna daringnya karena aturan pemerintah yang melarang urang belajar kudu tatap muka. Ayeuna urang ngabahas pertemuan ke-22 pasal ke-4 hadis Rasulullah SAW di Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mangga dibuka kitabna bukuna halaman 12. Ieu nu di garis biru, nu di arsir biru bade arek dibahas. Mangga tingali ku anjeun sadayana. Ieu bahasana pasal ka-4 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jeung ngandika Siti Aisyah radhiyallahu anha garwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat doja'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi wisadatun min adamin khusuha laipun. Hartina dina pakulmanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan aya hiji bantal kulit ari kapuk namah nyaeta injuk korma. Jeung deui dina sahiji poe sumping Rasulullah ka bumina putrina Siti Fatimah radhiyallahu anha. Artina asondang putrina keur ngagiling gandum serta nganggo ruksukan bulu onta. Tina kitu Rasulullah SAW ningali putrina sakitu kamiskinanana ngalenyap manahna. Rasulullah SAW bari ngadawuh kieu dawuhanana, ai anak ama Siti Fatimah, sobar maneh tina ngarasakeun pait saeutik di dunia karena pimanggiheun kangeunahan anu gede tur loba engke di akhirat anu langgeng salawasna. Maka dina waktu eta turun ayat timbalan Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'ti rabbuka fatardo. Hartina satemena maneh hai Muhammad bakal dipabarinan ku pangeran maneh engke di akhirat sagala kemuliaan ayeuna kudu ridho hate maneh jeung hate anak incu maneh. Ini adalah bahasa Indonesianya pasal keempat hadis Rasulullah SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan berkata Siti Aisyah istrinya Rasulullah SAW, kanat doja'u Rasulillah SAW alladhi yanamu alaihi wisadatun min adamin hasyuha laifun. Artinya di tempat tidurnya Rasulullah SAW cuman ada satu bantal kulit busanya dari ijuk korma. Dan pada suatu hari datang Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kedapatan putrinya sedang menggiling gandum dan memakai rajutan bulu onta. Dari situ Rasulullah melihat kemiskinannya, menjerit hatinya Rasulullah sambil berkata begini sabdanya, wahai anakku Siti Fatimah, sabarlah engkau dari merasakan kepahitan yang sedikit di dunia, karena bakal menemukan kenikmatan yang besar juga banyak nanti di akhirat yang kekal selamanya. Maka pada waktu itu turunlah ayat Allah SWT, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, yang artinya, dan sesungguhnya kelak engkau Muhammad pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Tugas kalian adalah merangkum atau mencatat materi yang disampaikan ini, baik bahasa Sundanya maupun bahasa Indonesianya. Kemudian sesudah dicatat di buku tulis, dipoto dan dilampirkan atau dikirimkan melalui Google Classroom ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.